beres ente ya soca panon loba kene ditinggalikeun kana Quran loba kene ditinggalikeun kana HP rahasia so leres ya leres oh yo we scroll TikTok eta teh teh mimiti budak leutik tapi kan ini aja nama budak ece sok gigituan ningali saha budak ece gigituan ningali ece inungnya sok gigituan so bayar salaki salat Allahu Akbar HP di dia digurungkeun bohong tinini disada ayo pas direwet saeutik mantana ngalepot wah mulai ngesang sieun pamajikan datang segera rek sujud rek dengan deketan HP pamajikan si AA eta cing atuh keur salat mah pareuman heula HP eta nu nelpon sahanya nu nelpon beuki ngesang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayam di warung bijumroh nu ngajawab salam sing geragir umroh daun salam luhureun gantar wajab salam sing balaleunghar daun dadap luhureun odol nu tengah jawab sing hese modal amin cenah itu kebayang tengah jawab balikna bebeten karunya teh ceu oh karunya balikan deui bisa tengah jawab ke balikna bebeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jazaa amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukramin para ajengan bil khusus al mukarram pangarsa Kang Ajengan Johar sebagai pimpinan majelis taklim al wafi anu aya di Gunung Ranji kalih teh Nopi anu alhamdulillah sa alma mater sareng simkuring ti Ponpes Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa. Mudah-mudahan aranjeuna kali keluarga sadayana senantiasa dipaparinan sehat walafiat. Nu paling utami manfaat ilmuna kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Para ajengan anu sanesna pangarsa Kang Ajengan Dayat anu hadir oge anu teu tiasa disebatan hiji-hiji ku simkuring. Mudah-mudahan para ajengan di tempatan senantiasa dipaparinan perlindungan ku Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, oke ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak di pangaosan sami hadir di tempat, mudah-mudahan wengi ayeuna kenging ilmu anu manfaat. Marurang kali entos diistrenan, nu parantos dihajatkeun, nu parantos disamenkeun ilmu anu tos dimiliki di guru-guruna tiap tempatan mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat kanggo aranjeuna. Marurang kali urang sadayana sing jantenkeun marurang kali anu soleh tur solihat. Amin ya rabbal. Lain sakali dua kali abdi ka panggung terencana teu nelepon heula teu nanyakeun kursi rek warna naon. Geus sabaraha kali ieu teh. Da tadi nama moal make baju ieu nah juga hayang make baju beureuh. Nari pas naik ngajeblag deui beureum deui tuh itu jadi siga eueuh awakan
Da telepon heula rek teuing kursi naon da nanyakeun kursi. Ngan ieu geus sababaraha kali warna kursi ieu teh sarua jeung di Karawang jeung di Pangalengan kamari. Make baju ieu sarua deui. Ngajodoh meureunna euy. Ece urang Gunung Ranji kantos ngiringan ngaos sareng abdi henteu. Teu kantos ngiring. Neme ayeuna. Berarti ka karak nempo abdi ayeuna. Karak panggih berarti. Oh, jadi abdi teh ngelieu kudu ka ditu, kudu ka dieu. Nu akang di dinya kieu teh. Ece lamun ka karak panggih berarti kudu kenalan heula. Kunaon make kudu kenalan sagala. Kena ku paribasa. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Tuluykeun atuh da bisa. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu beak suara naik. Pasti kamu mau lalu cinta pun da ceuk kitu juga gaprek jeung salaki teh atuh. Pasti wawuh heula heuh. Ayeuna ge kudu wawuh heula. Abdi mah ngaran euceus sakumaha awak. Eta saya samimi heula nyebut ponok. Ece ngaran nganti ONI saha. Cocok teh jeung awakna. Awakna jangkung pendek. Nah tuh bae ece lah da teh nyeri hate atuh disebut pendek ku ece. Da geus fakta nyeri hate kada disebut jangkung ku ece. Pendek kan bae dan pendek mah palalinter di mana-mana oge. Teu mah da jelas atuh. Ari Presiden Habibie jangkung pendek. Tah bisa nyeun kapal. Leres henteu? Kiai Haji Jujun Junaedi jangkung pendek. Koeta jadi ajengan gede. Oni ayeuna tuh cek aing nu pendek mah jararadi. Mata kece sing hayang urang dia boga turunan anu soleh. Turunan pendek uyuhan. Turunan soleh heuceul lain turunan pendek. Turunan anu sok rek jangkung rek pendek nu penting hirup bari soleh. Hayang boga budak soleh. Pasantrenkeun. Karepe dah henteu. Eja di pasantren kan budak henteu. Kunaon pake henteu? Sieun. Sieun naon? Sieun buduk. Aya nu sieun buduk. Di pasantren kan sieun buduk aya. Bongan cenah santri mah osok. Tong salah. Oh ni bisa ngider kieu. Kiai Haji Jujun Junaedi bisa ngider ka mana-mana. Oh ni ti Agustus kene nepi ka ayeuna can eureun-eureun pika sorana geus beak kieu. Tah ieu teh ladang naon Ca? Ladang masantren. Lain ladang buduk. Ladang buduk segala. Ladang masantren bisa ngaji. Ladang buduk gece. Keun bae bisi teu malah santren nu penting sarakolakeun di ieu petempatannya di al wapi. Nah, budak sing palinter di dieu. Ya alumni haul kuning aya alumni BU aya alhamdulillah. Intinya tinggal taraeuna urang dia tinggal tersana. Tiba-tiba ayun abdi orang Gunung Gede ka Walu keneh deukeut lah. Make mata molang nu deukeut ya apa meureun. Oke buat. Eca abdi di Gunung Gede ka Walu ieu mah memang ku bumi. Dari teu deukeut. Dari kampung bumi urang yang heula. Mereka balik deui dia teh kampung bumi deui lumayan potensi teh. Oh jadi jauh. Nah gitu. Mana lipat-lipatnya tapi rek bawa kosa ya sadayana ka urang Gunung Haji utamina bapak kesembuhan hapunten anu kasuhun mereka hiji abdi nya pilih teu biasa maksimal da sanes teu bade dibadalkeun dan dibadalkeun kudu bisa. Kudu bisa nyanyi, hese nyanyi mah. Jadi abdi teh wayah rek maksakeun bahkan nyanyi bagian dia ayeuna bagian dia tapi ieu soal geus teu bisa nyanyi. Eta timpah-timpah ieu tapi rek ngobrol ka urang Gunung Ranji nyariosna moal make bahasa lemes tapi teu bisa. Sok saya ngomong gini ayo ngomong bahasa lemes teh. Jadi abdi rek make bahasa loma, bahasa sapopoe, bahasa sadidinten. Mudah-mudahan si akur jeung urang Gunung Ranji
Wios itu Widian mah tapi nyariosna kumaha abdi wios jadi abdi memang kurang diheula asal rea urang dieu bisi cariosan abdi teratur jeung urang Gunung Ranji. Nah, mudah-mudahan bahasa urang bisa lebih deket gitu nya. Dan soalnya lamun make bahasa lama sok asa namu. Riasa namu teh asa jadi tamu. Ari geus asa jadi tamu teh sok karana ngomong. Ari kieu mah make bahasa sabogoy meureunana keneh jadi asa deukeut jeung Ari geus deukeut mah moal karana gokon moal ngomong euceun engke balik rek mahanan mangga tong kararago. Ari geus wawuh mah. Siap aja siap. Tapi ngaosna make keyboard wios. Moal nyarekan. Mun diurungkeun moal aya ngamuk, moal aya maledog, moal aya mayar. Beli tarari pelbah moal aya mayar. Ejal urang berkah dina awasan sholawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu insyaallah dilantunkeun ku kang akhir peuning geus beak soranna. Ejal mudah-mudahan berkah sholawat urang jadikeun tawasul, urang jadikeun wasilah. Urang ilmu masuk tawasul. Ai tawasul teh ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngalangkungan jenengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu urang Gunung Ranji, mudah-mudahan sing sarehat salirana. Mudah-mudahan sing curcol rezekina, turunanana sing saroleh. Sagala kakahoyong dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu majelis taklim al-wafi senantiasa istiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrina mudah-mudahan karing ilmu manfaat. Kiai-kiaina ustaz-ustazahna sing paparing kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal shallu ala nabi Muhammad. Teknaros wios diwaler moal ayeuna teh peringatan naon Maulid Nabi nu diperingati saha Kanjeng Nabi jeung saha era repeh ayeuna nu diperingati teh Kanjeng Nabi Muhammad jeung saha jeung Rasul paneta keneh nu diperingati teh Nabi Muhammad jeung urang jeung saha cenah urang nah jeung urang nah make jeung urang pan urang umatna leres teu ari Nabi diperingati ari umatna alim kitu diperingati diingat-ingat atau diperingati teh leres teu pertarosanna kunaon Nabi Muhammad diperingati diemut-emut kunaon teu terang hoyong terang atau Nabi teu hoyong osok diaos ku ece tapi di dia mah sigana albar janji ngaosnanya abdi mah di ditu ngirqanul mahabbah sok ngaosna Nabi Muhammad bangna diperingati hiji sam'uhu yasma'u sarirul qalami basaruhu ila sab'i tibaki sakib dua qadamahu qabala umal ba'ir fa'asala mastaqaru minal mi'ani wan nawaib tilu yadahu tadharu barakatuhu ma fil mata'imi wal masyarib opat qalbuhu la yakul wa la yanam walakin lil khidmati ala dawami muraqib
bangga Nabi diperingati hiji Nabi Muhammad sam'u yasma'u sarirul qalam basorhu ila sab'i tibaki sakit. Nabi Muhammad mah panggangna dugi karena gerak kolotna Allah subhanahu wa ta'ala paningalina tembus karena langit 7 artinya paningal jeung panggang Nabi Muhammad geus tembus ke alam masa depan hari urang menjadi umatna iraha rek bisa kitu bisa moal urang kitu biasa moal urang kitu biasa urang kitu kunaon Nabi Muhammad biasa gitu sabab paningali jeung pangdangan Nabi Muhammad tak pernah ditinggalikeun jeung tak pernah didagukeun kanu dicarek ku Allah sementara paningali jeung pangdangan urang lolobana ditinggalikeun jeung didagukeun kana panyarek Gusti beres henteu ieu soca panon loba keneh ditinggalikeun kana Quran loba keneh ditinggalikeun kana HP rahasia so leres ya leres oyo we scroll TikTok eta teh teh mimiti budak leutik tapi kan ini aja nama budak ece sok gigituan ningali saha budak ece gigituan ningali ece inung sok gigituan dibuka scroll TikTok cinta siapa siapa itu cinta salaki batur ai salaki maneh pindahkeun deui nya dipindahkeun deui dikitukeun deui eta budak dan pika sarena da keur sarena teh kieu si Acep naon eta teh minah-minah HP ka bawah hees eta ku budak ayo kira lebih ke kecanduan gitu ih naudzubillahi min dzalik terus tuh saya nubutas kikil aneh ayo kini ku sadar sekop cintaku ini tak berarti untuk apa kau buat luka aduh kau buatku sekecewa aduh udah kletik tinggal rikeun halus jang kayak jadi mau baliknya aku bisa nyanyi sarua aing ge da beunang ngapalkeun itu aja ya panon lah hantam wae ningali nu kitu geura buka kawas nini urang buka Quran tinggali sok Quran ini urang ini mah tungtungna kayak geus galing kunaon galing loba dibuka beda jeung Quran ece mah podas keneh pas dibuka teh muka jeung cilitna rapat data di muka aja dibuka engke sagedeung deui bulan naon Ramadan geus sarua bener bulan puasa katarak dibuka kitu ke dipenta ku anakna mau buku Ramadan katarak dibikeun eta Quran katarak dinaon katarak dirampah ya Allah sing tuluykeun ini urang nu kawas naon getol maca Quran sok we kana TikTokeun hei maca Quran kana TikTokeun live TikTok sok we maca Quran sini nih cenah maca Quran ame TikTok teh deui eureus siar wae kudu terpangalaku hari kitu mah aya ini keur maca Quran tuh ningali maca Quran leres aja kan ibadah ngadangukeun maca Quran leres lah iya lamun hayang kurang diinget-inget kawas Nabi Muhammad naonna ngaran urang ieu paningal panguping tingalikeun kana nu dikudukeun ku Gusti Allah ulah ditinggalikeun kana tu pararuguh tingalikeun ka masa pikahareupeun ya cepi ulah didengekeun kana tu pararuguh penting ceuli teh kana pengumuman pengajian penting ceuli teh lain kana bansos wae ieu mah kana bansos reping ceker teh cenah enjing bansos sarana jadi kelurahan iraha ieu langsung ceulina teh aya pengumuman di masjid Kang Johar ngomongkeun ayeuna waktosna pangaosan ieu ieu teh ngadada teu kadenge terus aja kenapa kemo kebing karena MBK mah bisa sageris ya aja tingalikeun dangukeun kana panita jeung panyarek Gusti
tong ditingalikeun tong dinegukeun kanu dicarek ku Allah geura tembus ieu panon kana masa depan. Mana masa depan urang? Masa depan urang mana? Tah ieu jalan pengajian ieu teh masa depan. Leres da buruhna didikeunna ira engke kapangina pahalana di alam barzah geus kapangin engke di sawarga bakal kapangin di akhirat dina hisaban. Ieu alam masa depan teh panon ieu sing ditingalikeun sing bengras kana masa depan, kana pengajian anu jelas-jelas masa depan, kana sholat anu jelas-jelas masa depan. Sebab lamun cek sarekat dunia mah semua meunang nanaon atuh urang sholat teh. Leres sok sugan tos sholat urang main duit sakepok henteu. Sugan urang tos ngaji ti dieu balik ngaji ti dieu urang teh dibahanan duit sakepok ewang henteu. Leres paling ge besek oge na leutik balik ka imah di imah budak 7 wah kalah perang. Leres cek dunia untungan tapi masa depan di akhirat teu ieu teh ieu panon sing bengras kadinya ieu cepil sing bengras kana pengumuman kahadean. Leres pun pejabat ieu panon sing bengras Bapak RT Bapak RW mana anu bener-bener dibutuhkeun ku eta warga, mana anu bener-bener butuh bantuan teh sing bengras soca urang teh kuping urang sing bengras bisa aya warga urang nu teu bogaeun beas. Leres eta cepil jeung paningali masa depan teh. Leres hiji nomor kedua qadamahu qabala humal ba'ir bazala mastaqahu minal mihani wan nawahi amana bihi dabu wa salamat al asjar wa khatabatul ahjar wa anna ilaihi jin wa hadina azim Nabi Muhammad kalau diperingati kunaon sabab Nabi Muhammad boga hubungan spesial salianti jeung manusia nyaeta jeung makhluk Allah anu sejena jeung sator Nabi Muhammad mah dijaga akhlakna jeung tatangkala Nabi Muhammad mah dijaga akhlakna. Batak teu aneh nalika Nabi Muhammad capek sampeanana diletakan ku anta leungit capekna. Teu aneh Nabi Muhammad ngalangkung aya tangkal uluk salam ka Nabi Muhammad. Teu aneh Nabi Muhammad ngobrol sareng benda padan sapertikeun batu. Teu aneh aya ngobrolwan sato ngabangi ceurik hayang disapa ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang jeung sasatoan deukeut apa jauh. Nabi Muhammad mah aya ucing sare dina jubahna. Lain ucing nu disingkirkeun tapi jubah nu diteuteup bakat kunyaahna ka makhluk Allah. Ayo kurang kira-kira lamun ucing aya kana spray kurang hek malam Jumat kira-kira eta ucing rek dikumahakeun. Oh, cai oge. Teu mun aya ucing ka imah dibere cair atau dibere sapu? Dibere cair, dibere sapu. Lu kira ucing kana sapu? Hek dikumahakeun eta ucing. Ya, saya saran baheula. Nah, kalakuan umat Nabi Muhammad dan hayang kawas Nabi cenah akhlakna. Apa Nabi Muhammad bawa akhlakna menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik dari palebahdinya urang hese nyontoh kana. Aya ucing ka imah mata teu aneh, ucing di urang mah teu ngarkalongeun lolobana. Eta teu ngarkalongeun kumaha atuh? Torjol ka imah teu kecil. Oh, teu kitu sak. Ucing teh udah ngadora ka Allah ya Allah. Abi lapar jung kali itu ayeuna keur hajat jung kali itu loba cenah daging kali itu ini kali itu situ diberi kok baru lupa cek ya Allah abi kalau diberi mata kucing nanti bolotok teu para ruku kieu we neangan tempat kabur kieu teh cenah neangan tempat kabur sebab apaleuh keuceur rek nyopot sapu sia sok da kana bageur mah karena dia peta karena sumur teh naon aja ngagalen toh orang bageur mah kajar bageur mah datang ku jelema bageur dibere isuk bakal namahan eta ucing lain hiji tapi jadi dua so bere deui tanu dua isuk bakal namahan jadi 3 bere deui tah isuk namahan jadi 4 bere deui tah jadi 5 bere deui tah jadi 6 saminggu 7 tah ucing teh lalu sabab ucing pabeja-beja ye lamun hayang dahareun jeung aing milu di ditu aya jelema bageur. Sabalikna ucing bakal ngambil tong ka imah nu itu sakali ngaliwat mana dibuntur sih dan harus bohong ini kan juga ucing terpercaya pas kalinya ningali lu mana keluar langsung jauh deh ucing langsung soal ucing cekali koke tong kadinya siapa ada bisa orang sarerea geus kapilih ucing dari jelema bedego naudzubillah ini
Nabi Muhammad mah pantes diemut-emut namina dan geuning cek Allah oge wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad mah sebagai rahmat pikeun sakabeh alam termasuk pikeun sasatuan dari kanyaah Nabi Muhammad mah ai urang mah geuning jeung sato teh kitu kalatuan mun aya hayam ge wah mun aya hayam kana tewas cek di kumaha eta heng modal wah ngomong bari ngomong teu pararugu dasar sana hayam teu sakola cuma ge ngomong teh teu hayam teu sakola emang mau sakola eta teh keur umat mukmin mah jadi naon jadi keuntungan naon surga pahala naon mubah najis mun awas situ kan dibaca kurang dina naon dina sapina aya najis mubah doa aya najis mun awas itu aya najis mau apa bumpana dibejaan carana leres teu gampang atuh aya teh hayam tinggal umat teh hayam dulu menang pahala najis utawa komol mun aya anjingnya ka dieu mun aya anjing ka dieu ka gunung ranjir di kumaha aya baledo pertanyaanna salah anjing naon ari salah anjing naon make di baledo najis oh dari ciptakeun ada tuh kitu najis teh cek salah umpul cek fikih najis leres aya cara ngubahna henteu 7 kali make taneuh sakali leres lamun eueuh anjing boga wah pahala rumah najis mukulado leres teu keur mukmin mah sagala rupa ge jadi kesempatan ibadah jaga hubungan urang jeung papada makhluk Allah di antara desa tatoan aya di sekitar urang sadayana maranehna teh teu salakola maranehna teh teu beres usaha iwati ditulungan ku urang manusia komo ieu umat Nabi Muhammad anu turunan dipinuhan ku kanyaah ka aranjeunna leres dua nomor katilu yadahu tadharu barakatuh ma fil mataimi wal masyarib pangan Nabi diperingati sabab panangan Nabi pinuh barokah ari urang dia panangan barokah teu barokah kan dia ai salah kieu ceu panangan barokah teu henteu gogo itu disebut barokah leungeun salaki ceu dangukeun ece ayeuna make gamis meunang meuli duitna ti saha ece dahar unggal poe aya beas di imah meunang meuli saha salaki teh nyokotan duit di batur atau usaha eta panangan nu usahana eta teh panangan barokah mata cium leungeun salaki teh barokah leungeun Nabi Muhammad ge dicium panangan anu tukang gawe sabar aya naon tah aya beban dina mastaka salaki teh aya pamajikan nu kudu dibere naon dibere dahar aya pamajikan nu kudu dibere gamis nu kudu dibere baju aya anak anu kudu dihirupan dina sirahna teh mata salaki mah di dieu ece tah naonna teh hamilna teh ngandungna teh di dieu salaki mun ece mapan berat teh di dieu salaki mah di dieu so ece berat kieu ngandung salaki mah berat kieu di dieu ngandungna teh ngandung naon mikiran pamajikan mikiran anak mata tong aneh lamun aya salaki digubrak dina waktu keur gawe eta teh loba teuing pikiran leres ece barokah panangan salaki panangan ece barokah teu belah mana barokah panangan ece gegero nyesel naon deui oh ngepe sasapu ngomehan anak da salaki mah nyawa teh anak teh geus gede nu ngurus nama nu ngomehan nama pamajikan teh leungeun pamajikan teh barokah mah balik ti dieu salaki jeung pamajikan pacium-cium leungeun sabab leungeun pinu barokah Nabi Muhammad panangan barokah sabab Nabi Muhammad loba dulungan batur panangan loba merekna daripada nyuhunkeunana leres urang dieu mun panangan hayang barokah ieu panangan sing loba nyieun kahadian utamana sing loba barang berek leres sing jadi tukang sedap nu terakhir qalbu la yaqulu alaykum walakin lil khidmati ala dawami muraqib manah Nabi senantiasa muntang ka Allah Subhanahu wa taala tarapoho ka Allah pertanyaanna ari hate urang loba kene pohona atau loba kene elingna rumasa boro-boro keur di luar ibadah keur ibadah wae urang mah poho leres Allahu akbar
Oni ieu misal Allahu Akbar beri amplop di ajengan johar nasib dina calana gitu Allahu Akbar nuhun Gusti aing tiap soal ge maksakeun aing sami Allahu liman hamidah di mana tuh nya amplop aing Allahu Akbar sujud anggar mikiran amplop mainnya kaki Boris dan malu bedah nyanyi itu tadi jadi belikan kadinya Allahu Akbar asa moal Assalamualaikum bener leungit di amplop eta sholat lain eling ka Allah lain eling kana naon so aya salaki salat Allahu Akbar HP di dia dihurungkeun bohong tininit disada ayo pas direret saeutik mantanan telepon wah mulai ngesang sieun pamajikan datang segera rek sujud rek dengan deketan HP ayo pamajikan si A eta cing atuh keur salat mah pareuman heula HP eta aya nu nelpon sahanya nu nelpon beuki ngesang cek pamajikan teh bari dilieu kasih anu cenah ieu salaki abdi Gusti muni soleh sholat bakatku deket ka Gusti Allah bakatku dihayati sholatna nepi ka ngesang kitu hukum ngesang teh geumpeur HP bisi dicokot pamajikan urang mah keur sholat wae HP teh teu eling ka Gusti kunaon atuh hate urang teu eling wae kunaon sabab dina hate loba teuing dunyana sabab dina hate loba teuing panyakit naon dina hate ujub ria takabur naon ujub teh i'jabul mar'i bi nafsihi ngarasa aneh ku diri sorangan ongko ajangan teh loba di dieu teh nah asa urang nu pangdaekan ibadah teh duh asa urang mah teu pernah masantren tapi asa pangdaekna salamur ieu mah tah eta tah asa aing kapilih ku Allah ujub jalma eta teh nomor kedua ria naon ria ayyamalal qurbata liyarahun nas ibadah Allah tapi hayang dipunten ku manusia judul nama sholat tapi sholat hayang dipunten ku jelema judul nama sholako tapi sholako hayang dipunten jelema lamun teu disebut karana teh nyeri hate lamun teu disebut jumlahna teh teu ditulis teh nyeri hate tah eta tah jalma naon ria terakhir jalma takabur dina hate boga panyakit takabur naon takabur batrul haqqi wa ghamdun nas nolak kana hak nganggap ngaji teu wajib nganggap sholat teu wajib nganggap puasa teu wajib nganggap zakat teu wajib nganggap munggah haji teu wajib leres eta jalma takabur nolak kana hak wa ghamdun nas jalma takabur sok ngarendahkeun batur asa aing mun boga ilmu asa aing pang boga ilmuna lamun boga harta asa aing pang luharna lamun boga jabatan asa aing pang luhurna jabatan kusabab boga ilmu pangluhurna mu ngahiji jeung nu bodoh mu mamatahan anu bodoh rumasa panglobana harta asa aing panglobana harta mung deukeut jeung nu miskin lain level cenah dibere pangkat jabatan ku Allah padahal titipan ti Gusti Allah mani mung ngahiji jeung urang sarerea aing mah da saha pejabat padahal harta ti Gusti ilmu ti Gusti napas lahir urang ujug-ujug pisan gitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a kaluar lahir anjeun teu bisa nanaon jeung teu mawana naon ari ayeuna geus boga nanaon anjeun balaga anjeun asa nu pangbogana eta teh jalma takabur teh poho kana asa leres lamun geus entrep dina hate rasa takabur sing inget kana asa urang asal dijieun ku Allah dina cai naon ece cai mani pika resepeun pika geuleuheun ece beuci mani geuning di tampanan atuh pada ece bagian tampanan ece geuleuh lamun diicap payu moal barade cimani ajengan johar bade dipesek gratis bade kunaon make moal tuh geuleuh lamun rumasa diciptakeun ceuk ece dina cai anu geuleuh kalakuan tong sok pika geuleuh sing pika resepeun leres tong jadi jalma taka mun boga harta
tong takabur ku hartana, mun boga ilmu tong takabur ku ilmuna, mun boga jabatan tong takabur ku jabatanana. Leres. Sing ingat kana asal, kita berasal dari setetes air hina. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dangdutan baik. Iya, soalnya tong sok ningali bungkusnya, yang penting ese. Bener aja, yang penting esina. Sing turutan oni mah geus teu paduli kutangna warna naon. Teu bae tah. Rek kutangna warna pink bae. Rek biru bae. Boreleng bae. Bolong cenah ieu mah cenah awios komo bolong cai aing bagi babari. Da teu butuh kutang. Nu penting eusina lain susuna sia susuna. Nu penting eusina heuceu. Leres henteu. Sok ayeuna. Heuceu rek milih salaki anu kaset irungna mancung tapi eueuh duitan. Penek leutik hidung duitan loba. Milih nu mana heuceu? Nu penek? Bener. Sugan rek milih nu kaset we jangkung. Angernya awewe di mana-mana. Duit we anu di otakna teh. So gerakan geus ya bener saja. Sekali deui ya, maning salaki nu eueuh duitan tapi kaset atawa nu loba duitna tapi hideung. Nu penting nu loba. Ngegeun kang tah. Teu kudu loba teh ngaluis hareupeun pamajikan teh teu. Lain kalah resep pamajikan teh, kalah gedeg. Lobakeun mah cek teh. Lobakeun mah duit lain gaya. Tuh bener aja. Cek saya lamun eueuh dina otakna duit bakal kapangi kuing ayeuna. Cek salaki rasa teu usaha saminggu. Malam Jumaah main pajatah ka eueuh dibere moal. Tah pemikir heula ngajawabna ge. Moal cenah. Dengekeun tah pamajikan akang. Teu usaha da moal dibere si eta. Sok sia dengekeun. Bener ya sirahna duit tungkul. Dengekeun ari kadieu aya angkot teu. Lamun eueuh rek ka Cihideung kali itu kana angkot, mun teu boga mobil teu boga motor. Kana angkot. Sok ari kana angkot tapi ka Cihideung mayar teu. Sabaraha mayarna? Lamun teu boga duit 5.000 teu boga sapeser-peser acan dipaekeun mah kana angkot. Tah eueuh mah kawas angkot. Sia salaki naik kudu we mayar atuh. Aya angkot di dia? Itu angkot kawas urang ditu. Orang ditu jam 2 penting hari roke nih awewe itu belah ditu. Itu di jilbab kawas heuceun teh. Warumah panjang cek tadi. Make sakieu. Ieu sakieu cek. Di sapatu jangkung. Dagang saya teman barade bade. Surabi haneut. Aya nu kitu di dia aya. Naon nu kitu ngaranna? Surabi jablay nu kitu teh. Beres teu? Malam mingguku ke Binaria, pulang-pulangku berbadan dua, walau tanpa restu orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang. Lay, panggil aku si apalah jablay jamu be aku. Dengekeun jablay mah wadaekeun dipaekan lalaki kecuali mun boga duit. Jadi lamun aya urang gunung ranji pamajikan caritana tulis salakina boga kahayang hayang naik tapi kudu aya heula duit nu kitu mah geus lain pamajikan nu kitu mah. Nah dengekeun jablay kudu aya we duit aing nganging salaki capek teh toel mah nah nih mah wae tuh malam Jumaah ieu mah cek sama bro tuh lain kitu atuh mapan itu barudak geus sarare kudu dihudangkeun ku aing nya nemal we teh pamajikan lain kudu dihudangkeun mah pan saur Ustaz Johar teh nuju ngaos geuning urang teh nya cenah malam Jumaah teh pangsaena urang pasunatan eueuh cenah sunah dah sunah capek haredah capek terus kekero geus nyesel geus istri ka geus satumpu aya KS dari molor salah gitu jadi
dengan gak ada salaki mah lamun geus direncanakeun tuluy teu jadi nyeri siran terus sareureun jangan kana hulu teh mun teu jadi teh coba geus minum jamu 2 gelas coba geus persiapan kira teu boga duit teu diladenan atuh teu bisa hees eta salaki teu bisa hees hayo we guling gasahan udah teu bisa molor hayo we ka WC ulah manting ngompol bari pantau tadi kebruk-kebruk damai hudang pemajikan eta pemajikan dan hudang-hudang ngadon bagi tarik bae kerek teh geus ieu mah geus lapur cek salaki teh geus lapur aing moal hees ke subuh begadang ditinggali ka pos kamling geus eueuh pos kamling ada yang nama sepi pos kamling teh da aya ninja sarieun dan cenah kumaha tuh aing teh bisa hees nyokot teh HP teh HP eta ningali status ada berarti aya mantana aktif keneh wah jam 2 mantan aktif keneh ngajaran we cenah dites aduh diping langsung centang biru atuh ku mantana tadi buka cenah geuning teh acan bobo muhun cenah ieu teh nuju nyeri masakan geus cenah teh cenah ini neng geus amit acan bobo muhun abdi ge nuju seueur karaos gitu cenah aduh ieu cenah abdi nelpon sakedap cenah bade naon cenah isi patos rumah tangga orang atuh sakedap cenahnya urang emot-emot ka kumur teh cenah ieu cenah nelpon mah atuh cenah nelpon mah sakedap tapi nya sing ngaganggu ka batur muhun mangga ditelepon eta ngomongna kieu na telepon yang ini aku kekasihmu yang dahulu yang ini aku jangan engkau ragu yang sayang tak apalin pamajikan hees teh sudah ngejegak we di tukang ngeunana yangnya oi kita salah kira kenal telepon bos langsung aduh suka teh lihat satpol pp pemajikan satpol pp mama hira udang tadi ya udang mama ayung yang saksian telepon teh sana jeung salah ieu mah cenah jeung ieu jeung tatangga cenah pan sep galon urang teh sep cai telepon ka tukang galon manya sejam 2 tukang galon hirup keneh nya tukang galon tingali siapa yang ditinggali teh namanya siapa tukang galon ngaranna Yanti saha sia anu sabenerna saha eta teh cenah hampura eta teh cenah mantan baheula kok sia CLBK deui nya cenah lain kitu neng cenah ieu nanya kabare wungkul cenah abdi teh kurang naon cek pamajikanana meuli asa dosa abdi teh kurang naon atuh teh selingkuh ka batur abdi kurang naon atuh ngeunah salah kita ngajawab halo guys halo besti kurang naon aing teu bisa hees aing pok teh ngomong kurang naon yo aing teh geus ribu awak geus ribu sirah teh lieur teu bisa hees hayang disalurkeun der nyebut kurang naon abdi teh aya di dieu begitunya amit aya di Gunung Ranji ece sing saroleha amin rek boga duit rek teu boga duit radenan carok pan geus baheula akan leres heuh mudah-mudahan pasanganna soleh-soleha sadayana amin teraskeun ka Ustaz teraskeun moal capek moal saan capek wios kan capek wios karunya henteu bae ge bae sia mah ayeuna teh peringatan Maulid Nabi tos nu diperingati Nabi Muhammad jeung urang sing siga kawas Nabi Muhammad ameh engke urang maot diingat-ingat ku generasi urang leres henteu nu salajengna ari dina peringatan Maulid Nabi sok aya acara naon wae maca muludan di dia osok maca albar janji tara lamun maca albar janji ngariung kitu osok mawadahareun tara di dia osok nyanak tumpeng tara lamun muludan di madrasah osok nyanak ari balik osok nawa osok sabungkus di kieu tah naon ngaranna eta teh besek teh sok dingaranan deui naon berkat kunaon pangna dingaranan berkat sabab eta dahareun pinuh barok cek saha cek ustad cek saha cek kiai
Imam Bahruddin Ar-Razi ahli tafsir anjeunna nyaurkeun kieu ma min sahsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burdin au syai'in akhara min al-makhulati illa dhaharat bihil barokah tepatnya pada hiji jalma macakeun muludanana rek berjanjina rek berqabul mahabbahna dibacakeun kana uyahna dibacakeun kana samarana dibacakeun kana beasna dibacakeun kana tumpangna dibacakeun kana dahareun-dahareun nu aya di sekitaran muludan illa dhaharat bihil barokah kecuali eta dahareun geus berubah statusna tina dahareun biasa jadi dahareun barokah mata kuece di bawah ngaranna berkah eta dahareun barokah tong sok disesakeun tapi bea bisi ayeuna aya dahareun muludan sok bagikeun sing nepi ka bea lamun loba keneh geus kabagian kabeh urang Gunung Ranji sok aya keneh mah kana duskeun nah sareuri kana duskeun oh atos syukur atuh berarti panitia apaleun hadis banyak tuh tibeun naon sababna ya hak seorang istri kewajiban seorang suami naon diantarana anbat imaha idal to'anta mun anjeun dahar maka pamajikan ge kudu dahar mun oni ayeuna dahar di Gunung Ranji pamajikan oni oge nu teu milu kudu dahar ngan teu milu maka kumaha carana ame sarua dahar keun dari arangeus mah ulah bari parolotot eca dahareun jadi barokah ari cai sok dibawa sok dibuka cai tara lamun keur muludan tara dibuka nu tara ya di bejaan buka cai teh tuluy bacakeun muludan contoh seperti kieu ieu cai naon ieu cai naon ieu cai murah kieu contona praktek tuna dihareupeun tawala ya Abdul deukeutkeun kana bibir urang falamma ana awana buhuri syamsi risalati bis sama'i jalalati kharaja bihi marsumul jalil naki bil mamlakati Jibril ya Jibril nadi bisairi makhluqati min ahli al-ardi was samawat bitahani wal bisyarat fa inna nura masuna wa sirrul madnun alladhi awjadu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was sama an kulhu bi hadhihi lailati ila batni ummihi masrura aqulhu yatima wa tahiruhu ala baiti tathira fa kazzala syukura wa istibsar wa zadal kursiyyu haibatan wa baqara wa amtala'ati samawati anwara wa tajatil malaikat tasbiha wa tahmidan wa tahlila wa takbira subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tazal ummuhu tara anwara min bahri wa fadhihi ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda bi atafu bi rabbil khalqi wa turaqil habibi sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bi tamami piukeun kana cai geus dibacakeun muludan teh uli inum caina hayang baca doa heula bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin mun aya gelas-gelasan kudu gelas kotor we pada gelasna di kotor bae aya naon paedah tina muludan bet dibacakeun kana cai numutkeun Imam Bahruddin Ar-Razi anjeunna nyaur kieu wa in quri maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in lamun eta muludan dibacakeun kana cai bamang syariba min dalikal ma'i sing sajalma nu nginum kana cai eta dahola qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu killin wa illatin bakal asupkan hatena 1000 rahmat bakal asupkan hatena 1000 cahaya kaluar tina awakna 1000 penyakit amin ya rabbal asup 1000 cahaya asup 1000 roh oh ya lu ngomong dek cenah bohong tong didengekeun cabugo bener cenah manehna kitu praktek dieu pisan cenah praktekna caina dibuka tuluy dibacakeun muludan tuluy diinum ku manehna ning cenah oni teu hurung cenah asup 1000 cahaya ning teu hurung oni tuluy mun aya hurung aja kumaha tiba-tiba oni nginum aja kumaha kalabur kabeh atuh moal cati pengajian teh da hurungna mikirna kadinya padahal maksud hurung di dinya teh hatena pinuh ku cahaya bakal bersih tina penyakit
lamun hate geus pinuh ku cahaya bakal loba jalma nu ngadeukeutan hartina jadi jelma anu dipikaresep ku papada jalma dipikaresep ku papada makhluk Gusti Allah beh dituna lamun nu cahayaan hatena bakal curcor jul-jol rezekina ti ditu ti dieu hate bersih leres teu beda jeung hate nu pinuh ku rereket pinuh ku panyakit seutik-seutik keuheuh seutik-seutik nafsu seutik-seutik ngamusuh leres teu moal tenang kitu mata hayang bersih hate hayang cahayana hatena sing loba ngaleueut cai nu dibacakeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi leres teu kemah muludan teh nyaramak cai di Sinutara lamun ayeuna oge ritual ayeuna biasa di bumi mah ngabacakeun muludan buh caina inungkeun kana awak eueuh bisa loba panyakit insyaallah panyakitna bakal leungit digeunti ku sehat ku Allah Subhanahu wa taala eta amalan teh amalan muludan sariat eta naon deui macakeun salat iksarus sholawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam lobakeun maca sholawat kenaon ngalobakeun maca sholawat sabab aya jaminan di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya sholatan nu pangunggulna jagari poe kiamah mungguh kami cek Nabi Muhammad adalah aksaruhum alayya sholatan nu pangloba ati umat kami maca sholawat ka kami mata lobakeun maca sholawat sabab sholawat keur nambahan kacinta urang ka baginda Nabi keur nambahan rasa rindu urang ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi pernah ninggal Kanjeng Rasul teu pernah ngadangusuankeun Kanjeng Rasul tapi urang teras-terasan sasambat ka baginda Rasul ngarepkeun jaga di yaumil kiamat digupai ku mantena leres mudah-mudahan baginda Rasul rindueun sonoeun ka urang Gunung Ranji amin ayeuna urang Gunung Ranji urang sampaikeun rasa rindu urang rasa cinta urang ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
para jaga urang Gunung Ranji ngapring ku Kangjeng Rasul di kieu hiap urang Gunung Ranji sok sholawatan ka kami ka dieu Masya Allah tabarakallah baraja urang dunia sok sholawatan ka baginda Nabi. Mudah-mudahan urang Gunung Ranji dipimpin ku Kang Ajengan Johar dipimpin menuju karena bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ieu teh salian di peringatan Maulid Nabi dikaitkeun sareng acara naon? Imtihan. Ameh naon hayo wae diimtihankeun barudak. Ameh semangat ngawasna jeung ameh naon? Ameh pinter jeung ameh naon? Ameh nu tawas tadi, ameh cahayaan hate. Nah, sekali deui, ameh hate barudak cararaan dicangan ku ilmu saha? Ilmu Allah ngalangkungan guru-guru. Leres saur saha leres saur saha saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama'i wastimai kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Aranjeun sararea gerang ngarariung sing loba deukeut jeung para kiai, sing loba deukeut jeung para ajengan, sabab Allah bakal ngahirupkeun kana hate aranjeun kabeh ku deukeut sareng aranjeunna. Leres henteu ari urang dieu mingguan osok Binuh Tara mingguanana lamun aya ajengan YouTube datang ka dieu daratang moal maksakeun aya belah ditu ajengan YouTube na erek darata maksakeun leres hari mingguan maksakeun tara halus kunaon oni ngomongna kitu sabab ayeuna problema di masyarakat loba nu salah kaprah ajengan anu jarau anu di Bandung Sumedang bahkan di Jawa bahkan di Jakarta riweuh nepi ka naon tah make mobil sagala di mobilan dah hayang ningali ajengan YouTube leres daratang beuk boga duit ge kajeut teuing nu penting mah hayang ningali ajengan YouTube nu jauh mah di Jogja leres Masjid Agung didatangan Masjid Agung nu di dieu nu di ditu didatangan paosan majelis anu didatangan ari nu di lemur sorangan teu didatangan leres teu salah kaprah awon kitu urang ngaji jeung di ditu teu awon sae oni anti ajengan YouTube teu anti ajengan YouTube daon ge aya dina YouTube mangga nu rek ngaos di ajengan YouTube mangga wengi bade kulon ngaos heula sok dina YouTube seueur ajengan seueur kiai sok ngaji dirinya tapi bebeujeuh nu pangheulana adalah ajengan-ajengan nu aya di lembur aya nu ngomong ne maladah aturan di lembur mah teu rame ditanya kone oh euceum mah hayang rame lain hayang ngaji tapi judulna hayang rame padahal abi rek nanya ka euceum ari euceum bisa usolli euceum bisa bacaan doa naon doa iftitah rarakadan salat beres nepi ka tahiyat nah eta datangna di ajengan anu rame atau di ajengan anu teu rame euceum bisa baca Quran nolong baca Quran tamat 30 juz nah eta teh ladang ilmu di ajengan anu rame atau di nu teu rame geuning nu manfaat mah nu teu rame leres mun banding-bandingan gede keneh manfaat aranjeunna nu aya di lembur urang sadaya leres itu dicucuk ieu ditinggalkeun sementara lamun urang gering anger we nu di lembur anu ngadoakeun Allahumma nama nalika urang maot anger we nu di lembur anu bungkusan mah teu nelpon anu dina YouTube leres teu boro-boro anu jauh oni we geus kadinya mentas tah ka jalan anyar ditelepon ku ajengan Johar ku Teh Nopi punten Ustaz nu di mana abi tos di jalannya tos keluar kumaha kitu iya aya nu maot didinya nah telepon ka kuring urus ku ajengan Johar leres teu saha anu 24 jam ngurus urang teh ajengan lembur urang sadayana maka dukung urang sadayana putra putri urang sadayana anteurkeun ka wapi sina bisa ngaji minimal sing menang barokah di guruna leres henteu kahade sabab aya naon aya amanat dinu janten guru abdi di mama teh haur saur apa teh kieu saur Pak Haji teh lamun hayang manfaat lamun hayang pinter sing tekun mun hayang pinter santri sing tekun
lamun hayang manfaat sing takdim sing hormat ka jaman geus mere ilmu komo ieu ilmuna tuluy dibawa ku urang usolli fardhu dhuhri usolli fardhu maghribi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir norolang urang maca rakaatan salat nepi ka norolang nepi ka beres babacaan eta teh sedekah jariah guru urang sadayana anu teu rame teh leres teu eta urang bisa ngadoa anak urang teu pernah diurukan di imah balikna rek dahar maca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar beres dahar beres kieu eta budak ngadoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona leres erek sare budak ngadoa bismikallahumma ahya wa bismika amut budang sare budak norolang maca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur padahal urang teu pernah ngawurukan budak eta tiba-tiba budak geus bisa ngadoa eta lain ti sasaha eta teh ti guru urang sadaya lucet urang teu rame leres sing takdim sing hormat nitip ajengan-ajengan di lembur urang sadaya keun da lain masalah ekrame teu rame da oni ge keur mingguan mah teu kieu henteu kermiwan on ke diuk ke kieu mawa kitab muka kitab paslon buka ibu kitabna ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5 pok sareng rame henteu bari naon bari ge dirame-rame mah kudu nyanyi segala rupa amplopna ge 30.000 paling tepulungan ajengan diurang nu di lamur leres rek diomongkeun ku ece waktu ece gering anger dilongok rek digogoreng ku ece waktu ece maot anger dianterkeun ka alam barzah anger ditalkin ku anjeunna teu aya dendam anjeunna leres teh luar biasa guru urang sadayana mata pas pisan nalika urang gaduh putra titipkeun anterkeun ka guruna nu aya di patempatan titipkeun kami mah teu bisa mere ilmu kami mah ngan sakadar bisa makean kami mah ngan sakadar bisa mere dahar tapi kami mah teu bisa ngawuruk Al-Qur'an teu apa kumaha ibkom teu apa kumaha idhar ajengan ulingan kana eta mah pangurukankeun urang kali abdi beres teu ece emot keneh baheula keur diajar emot keneh baheula mah yang bisa maca Qur'an teh naon heula ece ngahejah heula leres yang maca bismillah wae dihejah heula baheula maca besi jer bis mim alif lam lam jer mim lam jabar lah alif lam ro jer hir bismillahir alif lam ro jabar arroh jabar ro mim jabar manun alif lam ro jer nir arrohmanir alif lam ro jabar arroh jabar ro jer mim jer mi arrohim sok tanabas saja bismillahirrahmanir terus itu can nepi ka halaman 20 hiji mah can meunang narabas ngahejah tulun terus saja aya keneh guru urang sadaya ngajarkeun ngaheja ka urang tos teu aya tos di alam barzah ayeuna urang muridna geus bisa maca Quran ilmuna di dinya yakin ngocor ngagolontor tak ka anjeunna leres guru urang sadaya doakeun tos teu aya guru urang sadaya sing ditempatkeun dina tempat ridho Allah anu aya keneh urang sadaya dukung lembagana leres ku urang dukung anjeunna doakeun anjeunna mun teu bisa mere tong sok ngomongkeun ka anjeunna da pasti kaawanan mah aya wae tapi yakin kahadeanana leuwih loba tibatan kaawananana leres henteu mudah-mudahan guru urang sing sarehat sadayana amin ya robbal ieu mah urang diajar ngahejah sarereanya ngahejah deui urang inget teh zaman urang baheula keur diajar ngahejah mun hayang alus keneh sorana ngonangna teh di awal ngonang di akhir supaya sorana cek kuat kene tadi gogor okan kuat kene ada manges bea kayak hampurannya hampura ya kama bisi oli teh kitu soran heuh da geus bea atuh coba aya kene itu coba nu jauh deh aya kene teh urang Cirebon sang hareupaneun pidoana aja sing sehat mudah-mudahan kan we da ngamilan kita anggar moal dibere mah moal ada pangdoakeun we pangdoakeun dalam mun abdi manfaat ilmuna tapi mesti dihadiahkeun pokona mah ngaji di mana wae abdi geus bebeja kan maha kawasa Gusti mun abdi ngaji kikieun jadi pahala menang pahala abdi mah moal ngaku-ngaku ka guru abdikeun pasikeun daina geus teu aya moal bisa masihan artos pasikeun pahalana ka guru abdi anu antos aya di alam barzah abdi mah ridokeun bae terus aja tak doakeun namun abdi disapaatan ku guru abdi jaga
abdi rek nyamaatan deui ece gitunya di geruan urang Gunung Ranji lamun Bapak ka surga keuli oning ka surga abdi di geruan urang Gunung Ranji hayu urang ka salurga jamaah nada dan dakwah anu aya di Gunung Ranji hayu jeung abdi sasargan ka sawarga amin ya rabbal capek teu ce nah henteu ece teh capek tekan itu lagi sapeting geus sabaraha peuting kikieuan 2 peuting teh capek oh itu benernya ayo ngurus budak capek ente capek budak ece saberiji aya nu 5 aya nu 6 aya nu 7 aya nu 8 bareukian itu sigana kesebelasan gaya tim radio ece kakarak dibere budak 4 siki lieur teu urusna di dieu tah aya nu bodas naon ngaranna lain huis nu sok ditaplokeun di warung salon pas bakat naon eta teh rungsing lieur boga anak 4 bayangkeun Ustaz Johar budakna budak ece ngariung di madrasah nu ieu lumpat nu ieu silih tinggal nu ieu keur diwuruk nu hiji kolera nu hiji lewe budak kecil beda karakter teh gini dikumpulkan di madrasah wah geus lieur kana otak urusan di imah ogenan rumah tangga lieur komo ningali barudak barudak penting luar biasa tuh bisa ditangtungkeun kalah nemal budak teh budak ayeuna ngarere wae lalu saja capek na yakin pasti eta mah capek lieur cek-cek yang ngurus budak 4 geus lieur komo ieu 20 kurang komo ieu 30 orang dihijikeun ngurus tuluy ditaekeun ka dieu bari kudu bisa lamun teu bisa teh era guruna disangka teu diajarkeun leres teu wah capekna luar biasa tapi aja yakin saya yakin ladang tina kacape nu sok jadi mah leres teu ladang tina kacape nu sok jadi mah sok ece capek ngurus anak tong bosen nitah bebeje loba jelema ayeuna loba ilung geus bosen nitah ngomongna kumaha tuh titah budak teh kana pengajian atuh kali-kali lah kalah bosen nitah ngomongna teh kalah bosen nitah padahal mah ece ayeuna darai ngaji ya teh ladang indung urang nu baheula teu bosen nitah terus teu sok indung urang ya jam 2 geura salat can salat keneh jam 2 jang tunggu asar geura salat jang geus maghrib geura ka masjid jang geus isya geura ngaji jeung batur jang tuh geus subuh hudang ka masjid berjamaah jeung batur leres teu jang ayeuna bagian pengajian jang ayeuna sakola tuh we jang-jangan so lamun eta indung teu bosenan tingali sapoe 2 poe bakal napak kana jadi anakna cobaan kawas tadi aya budak kakara bae sakola jang tos rapi geura angkat ka DTA nya nah geus geus DTA teh balik deh jang geus asar geura netepan datang dari waktu maghrib jam geura maghrib geura netepan balik deui rek ditah isya budak geus nemalan jam nuhun bade mah salat isya lim tuh eta teh tanda papatah euceut napak jadi nu napak mah ladang nuluy-nuluy lain anu sakali sok lamun euceut mau cai saemer wur kana naon diawurkeun kana batu nu gede baseuh moal baseuh tapi isuk ge garing tapi coba anu lila mah nya celak sanajan sakit celak tapi bakal ngaleko hargin aku istiqomah ece sing istiqomah nita sanajan budak sabulan dititah ku ece tetap teu ngaji sanajan sabulan teu ngaji tinggali ka 2 bulan mah bakal ngadengekeun kana obrolan ece beh ditu lamun ece geus beak umur pindah ka alam barzah bakal nongtoreng dina ceuli budak-budak emak nu sok nitah ngaji emak nu sok nitah salat nongtoreng dina ceulina jang ngaji jang salat jang ngaji jang salat jang ngaji jang salat mangga eta mah sing capek nitah kanu jadi anak sing capek ngingetan kanu jadi anak da kewajiban urang sadayana leres guru mah ngan sakadar mantuan da kewajiban mah ibu sadayana nu kudu ngawurukan Quran teh ibu kewajibanana jeung bapak nu ngawurukan rarakadan salat teh ibu jeung bapak kewajibanana mah leres henteu ngan rumasa cek ibu teh teu bisa kami mah teu bisa maca Quran acan mata diasongkeun ka guru urang sadayana leres ece sing capek nganterkeun budak ka pangajian ece sing capek noongan budak aya jeung eueuhna di pangajian kacape ece bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dibere budak anu saleh
eta teh budak soleh lain ladang babari, eta budak soleh teh ladang capek. Ece capek nganterkeun, ece capek merhatikeun, guru nak capek ngajarkeun. Duana pada capek, hasilna barudak ditaikeun ka panggung, tuluy barudak bisa baru ngasarerea. Leres, eta teh kan hasil kerjasama. Hasil kerjasama indungna, hasil kerjasama guruna. Budak ditampilkeun bisa bunga indungna, bunga guruna. Leres, leres tuh ladang capek. Jadi teh, leres. Sok kieu we gambaranana lah. Gambaran anak ece pernah ke Gunung Galunggung Amengan kaditu, pernah ka kawah naik ka kawah kadinya pernah sabaraha tangga eta 1000 leuwih aya nu nepi aya nu teu nepi. Gambaran tek 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 capek balik deui, tek 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 capek balik deui, tek 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 eureun diuk heula, tek 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 naik deui eureun diuk heula, tek 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 naik deui eureun diuk heula, tak nepi ka kawah pan langsung nyokot HP. Guys, saya sudah sampai di Kawah Galunggung guys. Lihat ya guys, wah Kawah Galunggung yang meni lebokionya, langsung poho kan kecapek. Dateureun heula langsung nyokot HP, langsung live streaming, live TikTok langsung, bakat bunga geus ningali naon, ningali Kawah Galunggung bener teh. Tuh kacapek teh diubaran langsung leungit kacapek. Oni ge capek gogorowokan di dieu nepi ka beak sora, nyeri ti koro teh. Turun ti dieu mah bakal bunga oni teh. Kecak ngeus berarti tugas beres geus moal susah deui geus. Aduh alhamdulillah kari diuk kari balik naon atuh amplop di dinya teh didengekeun komo ieu ka teh nopi atuh salma mater ngomongkeun amplop atuh arera teuing atuh dan nu kitu geus kudu diomongkeun atuh nu kitu nu geus pasti aya lu jadi adalah capek. Terus orang sukses dia tahu proses. Sekali ini orang sukses dia tahu proses untuk menjadi seorang yang sukses pasti penuh rintangan, pasti kudu capek. Oni bisa pidato nepi ka kieu teh ladang capek, ladang ngapalkeun, ladang ku batur ditinggalikeun, kadang tepi ka seurieu tepi ka resepkeun, kadang dikorowo ku batur tahan banting ladang capek. Aina geus sagala diinum ladang capek, jadi ladang capek. Leres teh matak sarerea sing cara rape sabab di dunia mah tempatna capek, lamun hayang rine hayang tenang geura pinah alam kaditu. Kok ieu basa tadi lah cara rape di dunia mah tempatna kudu capek. Leres sok lamun balap lompat ke numpang heulana numpang gedena tanaga nu nepi pangheulana. Leres sok kurang sadayana di dieu kabeh orang tua di dieu gerak balap heula-heula nganterkeun jadi anak ka majelis taklim atau ka tempat pangaosan di dieu di Al-Wafi. Terus paheula-heula budak urang sing paheula sepang solehna sing balap sing capek ieu para panitia geus capek luar biasa. Mudah-mudahan dibales ku Allah kahadean ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing capek ikhtiarna tapi oge sing capek ibadah ngadoana ka Allah tong lireng. Sok pasihan murang kali tuangan anu halal, pakaian kudu halal, oge ngadoa ka Allah sing dijantenkeun murang kali nu soleh, sing capek ngadoa. Ti penting sing Allahumma ulah sarek wae. Allahumma rabbi habli minas solihin, rabbi habli minas solihin, rabbi habli minas solihin. Sing loba ngadoa. Nu sok ikhtiar nu dagang mangga dagang, ikhtiar hoyong kenging rezeki ti Allah Subhanahu wa taala, tapi barengan ku ngadoa. Sing capek usaha da keur anak jeung incu urang sadayana, tapi bebeujeuh sing bari ngadoa. Sabab lamun ikhtiar tanpa ngadoa jalma sombong kitu. Leres sing yakin anu ngaijabahna adalah Gusti Allah, urang mangan sakadar ikhtiar unggul. Leres henteu? Hirup di dunya moal lepas tina perjuangan dan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.